Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib alal mukallafi kajalma anu ditaklif ayyudon deui naon ayyata kida yen nekadkeun itu mukallaf annal malaikata kana saenyana malaikat alaihim eta muga tetep ka itu malaikat as-salatu ari rahmat wassalamu sareng kasalametan min jumlati ibadillahi eta tetep tina sajumlahan pirang-pirang hamba na Allah al-mukramina anu dimuliakeun kabeh wa annahum sareng saenyana itu malaikat ma'sumuna eta anu diraksa kabeh min jami'il ma'asi tina sakabehna pirang-pirang maksiat munazzahuna tur anu dibersihkeun kabeh an sifatil basyari tina pirang-pirang sifat kamanusaan wa annahu sareng saenyana kalakuan la ya'lamu eta teu aya anu uninga kathratahum kana lobana atanapi kana seueurna itu malaikat saha illallahu anging Allah taala bari nama haluhur Allah. Wa minhum sareng eta tetep ti sapalihna itu malaikat Jibrilu ari malaikat Jibril wa Mikailu sareng malaikat Mikail wa Israfilu sareng malaikat Israfil wa Azrailu sareng malaikat Azrail wa haulail arba'atu sareng ari ieu anu opat hum eta ari itu haulail arba'ah ar-ru'usa'u eta pirang-pirang pimpinan wahum sareng ari itu haulail arba'ah afdaluhum eta pang utamana itu malaikat wa minhum sareng eta tetep ti sapalihna itu malaikat hamlatul arsy ari malaikat hamlatul arsy hartosna malaikat anu nanggeui arasy wahum sareng ari itu hamlatul arsy al-ana dina waktu ayeuna arbaatun eta opat wa yuzadu sareng bakal ditambahan saha alaihim itu hamlatil arsy yaumal qiyamati dina poe kiamah arbaatan kana opat wa minhum sareng eta tetep ti sapalihna itu malaikat munkarun ari malaikat munkar wa nakirun sareng malaikat nakir wa ridwanun sareng malaikat ridwan khazinul jannati tegasna nu jadi juru kunci sawarga wa malikun sareng malaikat malik khazinun nari tegasna anu jadi juru kunci neraka wa raqibun sareng malaikat raqib wa atidun sareng malaikat atid wa ayya'taqida sareng yen nekadkeun itu mukallaf anna afdhalal khalqi kana saenyana pangutama na makhluk kullihim tegasna sakabehna itu khalqin nabiyuna eta nabi urang sadayana Muhammadun tegasna kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa rusulu tuluy pirang-pirang rasul summal anbiya'u tuluy pirang-pirang nabi summal malaikatu tuluy para malaikat shalawatullahi ari pirang-pirang rahmat Allah wassalamuhu sareng kasalamatan Allah alaihim eta muga tetep ka itu nu kabeh summa sahabatu tuluy para sahabat radhiya muga mikaridho saha Allahu Allah anhum ti itu sahabat wa ayyatakida sareng yen nekadkeun si mukallaf annal khalqa kana saenyana makhluk kullahum tegasna sakabehna itu khalqin yamutuna eta bakal maraot itu khalqun ingdan kidoi a'marihim dina nalika narima beak pirang-pirang umurna itu khalqin wa annal qabidha sareng saenyana anu nyabut di arwahihim kana pirang-pirang ruhna itu khalqin malakul mauti eta malaikat maut malaikat Azrail teh atau aya di payun wa huwa sareng ari itu malakul maut Azrailu eta malaikat Azrail wa annahum sareng saenyana itu khalqan
yus'aluna eta bakal ditaros itu khalqun ba'da dafnihim dina sabada dikuburna itu khalqin fi kuburihim dina pirang-pirang kuburanana itu khalqin illa jama'atan kajaba golongan makhsusina anu ditangtukeun kabeh wa annahum sareng sanyana itu khalqan yub'atsuna eta bakal dihudangkeun ti kubur itu khalqun yaumal qiyamati dina poe kiamah wa yuhasabuna sareng bakal dihisab itu khalqun fil mauqifi di mauqif ala a'malihim netepan pirang-pirang amalna itu khalqin illa man kajaba jalma yadkhulu anu asub itu man al jannata ka sawarga bil ghairi hisabin kalawan tanpa hisaban wa anna a'malahum sareng sanyana pirang-pirang amalna itu khalqin kullaha tegesna sakabehna itu amal tuzanu eta bakal ditimbang itu amal fil mizani dina mizan tegesna timbangan amal wa annahum sareng sanyana itu khalqon yamurruna eta bakal ngaraliwat itu khalqun jami'an bari nasakabehna anas siroti kana sirot cukang tea nu dinamian ku sirotol mustaqim wa annal mu'minina sareng sanyana pirang-pirang jalma nu iman yashrabuna eta bakal ngaleueut itu mukminun min haudi nabiyina tina talaga nabi urang sadayana Muhammadin tegasna kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yanaluna sareng bakal menang itu mukminun syafaatahu kana syafaatna kanjing Nabi Muhammad yaumul qiyamati dina poe kiamah wa akbaru syafaatihi jeung ari pangagungna pirang-pirang syafaatna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syafaatul uzma eta syafaatul uzma syafaat anu agung fi faslil qada'i dina misahkeun pamasti wa ayyataqida sareng yen nekadkeun itu si mukallaf anna nabiyana kana sanyana nabi urang sadayana sallallahu alaihi wasallam arabiyun eta bangsa Arab Quraisyun tur bangsa Quraisy wa huwa sareng ari itu nabiyuna Muhammadun eta kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillahi kanjing Nabi Muhammad putra pamegetna Abdullah bin Abdul Muttalibi Abdullah putra pamegetna Abdul Muttalib bin Hashimin Abdul Muttalib putra pamegetna Hashim bin Abdi Manafin Hashim putra pamegetna Abdi Manaf bin Qusayyin Abdi Manaf putra pamegetna Qusay bin Kilabin Qusay putra pamegetna Kilab bin Murrah Kilab putra pamegetna Murrah bin Ka'ab Murrah putra pamegetna Ka'ab bin Lu'ay Ka'ab putra pamegetna Lu'ay bin Golib Lu'ay putra pamegetna Golib bin Pihrin Golib putra pamegetna Pihir bin Malik Pihir putra pamegetna Malik bin Nadhar Malik putra pamegetna Nadhar bin Kinanata Nadhar putra pamegetna Kinanah bin Khuzaimata Kinanah putra pamegetna Khuzaimah ibni Mudrikata Khuzaimah putra pamegetna Mudrikah ibni Ilyasin Mudrikah putra pamegetna Ilyas bin Mudorrin Ilyas putra pamegetna Mudor bin Nizarin Mudor putra pamegetna Nizar bin Ma'din Nizar putra pamegetna Ma'ad bin Adnani Ma'ad putra pamegetna Adnan wa ummuhu sareng ari ibuna kanjing Nabi Aminatun eta Siti Aminah bintu Wahbin Siti Aminah putrina Wahab bin Abdi Manafin Wahab putra pamegetna Abdi Manaf bin Zuhroh di mana putra pamegetna Zuhroh ibni Kilab bin Zuhroh putra pamegetna Kilab
wa annahu sareng sanyana Kanjeng Nabi abyadu eta anu bodas musyarrabun anu dicampuran bi humratin ku beureum wa annahu sareng sanyana Kanjeng Nabi khatamul anbiya'i eta anu jadi panungtungan pirang-pirang nabi wal mursalina sareng pirang-pirang rasul atanapi pirang-pirang anu diutus kabeh. Wa annahu sareng sanyana Kanjeng Nabi wulida eta dibabarkeun atanapi dilahirkeun Kanjeng Nabi bi Makkah di kota Mekkah. Wa bu'itsa sareng diutus Kanjeng Nabi biha di itu Makkah. Wa hajaro sareng hijrah Kanjeng Nabi ilal Madinatil Munawwarati ke kota Madinah al Munawwarah, kota Madinah anu dicaangan. Ba'dal Isra'i dina sabada Isra wa mata sareng pupus Kanjeng Nabi biha di itu Madinatil Munawwarah wa kufina sareng dipendam Kanjeng Nabi biha di itu Madinatil Munawwarah fi baiti Aisyata di bumi na Siti Aisyah radhiyallahu muga mikarido sallallahu Allah anha ka itu Siti Aisyah wa anna syari'atahu sareng sanyana syariatna Kanjeng Nabi nasakhat eta nganasakh itu syariatah jami'asy syara'i kana sakabeh pirang-pirang syariat as-sabiqati anu geus ti heula atanapi as-sabiqati anu miheulaan alaiha kana itu syariatah wa tabaqo sareng tumetep itu syariatah mustamiratan barina anu tumerus ila yaumil qiyamati dugi ka dintenan kiamah. Wa yajibu sareng wajib alal mukallafi ka jalma nu ditaklif aidon deui naon ayyaripa yen nganyahokeun itu si mukallaf syar'i ad-dini karang kana pirang-pirang syariatna agama. Wahia jeung wahia sareng ari itu syara'iuddin furu'uhu eta pirang-pirang cabangna itu din wa ahammuha sareng ari pangpentingna itu furu'uh at-taharatu eta taharah was salatu sareng salat was zakatu sareng zakat was saumu sareng puasa wal hajju sareng munggah haji. Wa natlubu sareng nyupri abdi sadaya minallahi ti Allah taala bari namalur Allah al-i'anata kana pitulung ala dzikril ahammi kana nyaritakeun anu leuwih penting minha tina itu furu wal barokata sareng nyupri abdi sadaya kana kaberkahan pihi dina itu dzikril aham. Fanaqulu maka ngucap abdi sadaya tanapi tiasa ieu teh upami kamu sonipkeun wungkul ge nge atanapi sanaos ngangge nunna nun mutakallim ma'al goer nge nun eta bade kamu sonipkeun mangga bade di urang sadayakeun atanapi abdi sadayanakeun ge mangga-mangga wae. Fanaqulu maka ngucap abdi sadaya kitabat toharoti kana kitabut toharoh atanapi kitabat toharoti kana kitab toharoh cekap wallahu a'lam bissawab.